Ngese teh boga rokok lain. Isep tak isep rokok ieu mah. Ayo we santai-santai aing keur eureun yeuh. Udah rokok mah eureun meureun sia teh. Eta kitu maksud aing. Lain ngomong-ngomong aing ngadengi gosip mah sia keur SMA harimanya jeung si Rani. Henteu gosip. Padahal mau aing ini sih lain mun sia mantanan aing rek nanya ke sia manehna pernah dinaonkeun wae ku sia soalnya ku aing rek diserusan ya anjing mana pernah dibawa ke kosan deh ku aing aduh aing ku gaya ulah aing ngabejaan we ka sia ye surat ondangna aing rek kawin nge alhamdulillah sekian lama aing neangan jodoh ayeuna manggi oge nu bisa dibawa ke masa depan terharu aing nge manguhkeun aing ka sia daek maturan aing salila ieu duh aing kumaha ngabejaan ka si keher keun lah keun bae aing mah sia bahagia tang urusan masa lalu mah biarlah jadi masa lalu keun wes nah jadi rahasia aing bet kunaon atuh sia ngadadak kieu mere surat ondang teh jadi kieu nge back story teh sia ulah loba omong ka sasanya manehna cek dong ku aing